Sampurasun dulu. Masa red ya. Pangday sarang gondrong neglayung. Nuan. Wah. Tetep we lah. Nuhun kadulur sadarnya anu tos parantos ngerojong kana channel na gondrong neglayung. Iya dia harga iyalah ngasuh budak lah. Naon mana? Dia kenceng ya ceng. Dipkeun. Gedog. Iya, dia kunaon dia? Ngapa ya lu? Ya. Iya lang layangan lah. Ya kapalan. Ini kertas manfaatkeun kertas urut. Urang jieun hiji kaulinan. Yang budak ya jen kapal lur. Yo gawe lah. Yang naon we konten budaya kan pararubuy lah. Di luar masih kayak Daremo lah cina. Malam kayak Daremo euy. Nyana dua, nyana. Dua sampai tiga. Dia mah channelnya game si gondrong neglayung malah berfaedah luar. Dan berfaedah mah pokona mah tetep tolongan eta channelna Kang Deddy Mulyadi. Dan eta pisan sosok pemimpin anu lah hebat Deddy Mulyadi. Pokona si gondrong neglayung mah kieu we beberewekan pararubuh. Kami teu stres teuing lur lah. Mikiran ke zaman sakieu mah dah. Da bilik mah aya nu ngapur. Bilik mah geus aya nu ngapur gitu. Ubal. Milik meureun milik mah geus aya nu ngatur gitu talur. Yang penting mah sararehat sarerea maju sarerea sarupya sarerea gitu lah di si gondrong neglayung nya. Sukses bersama. Dia ayeuna oker paciweuh kieu teh. Kapayuna mah sing Lampung Nanjir. Masyarakat Indonesia teh sing subur makmur, sejahtera. Syukuran we loba syukuran menurut. Sabar tapi serem teh mah. Kudu loba sabar. Itulah we nya lurnya di si gondrong. Pokona mah sing sarehat sarerea, sukses sarerea, maju sarerea. Sampurasun rahayu.